Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ti kelompok pameget saat acan kaintina bade nepangkeun wasta. Tepangkeun wastapun Bani Raya Nabi Usman. Tepangkeun wastapun Puji Nugraha. Tepangkeun wastapun Gereska. Tepangkeun wastapun Arya. Tepangkeun wastapun Anargia. Tepangkeun wastapun Nasir. Arurang bade nyaritakeun buku novel carita bagian hiji sareng dua. Bagian kahiji sareng kadua. Nah, di bagian kahiji dia nyaritakeun si Yuda, Galih sareng Atim di lemburna Atim. Nah, jadi di bagian kahiji dimulai ti flashback. Flashback si Yuda, Galih, Atim di lemburna Atim. Nah, jadi di lemburna si Atim ieu nyaritakeun tentang baheula si tiluan eta si Yuda, Galih jeung Atim aya di jalan juga jalan satapak itu. Nah, di jalan satapak eta tiluan eta mendak atau ini ya bahasa Sundanya ketemu sareng monyet. Nah, di dinya aya kejadian sebenarnya nama si Yuda sareng si Galih kesieun aya pas basa aya monyetna ngan si Atim giga ngaderek-dek pas ditanya ku si Yuda jeung si Galih oge si Atim ngahuleng teu ngajawab jiga anu kasieunnan atau fokus kana naon. Nah, sanggeus eta lanjut ka masa ayeuna. Masa si Yuda jeung si Galih balik deui ka lemburna si Atim. Nah, si Galih tujuan si Galih ka lemburna si Atim nyaeta si Galih hoyong deui mendakan nu ngaranna monyet eta jeung bahan skripsina. Nah, di dinya loba lah carita tentang mulai deh cerita tentang Yuda, Galih, Atim. Nah, untuk perawalanna di dia dimulai ti lembur si Atimnya. Jadi si Yuda, Galih balik deui ka lembur si Atim dimulai ti warung bajigur. Nah, di warung bajigur eta Galih sareng Yuda katanya ka warung bajigur. Jadi ka tukang bajigur salah hampura. Nah, tukang bajigur nyarita aya kejadian anu mendakan monyet oge di jalan satapak anu sarua jiga baheula si Yuda, Galih, Atim mendakan monyet eta. Nah, ngan beda soalnya kejadian masa lalu Galih, Atim jeung Yuda eta geus 10 tahun nu lalu. Nah, ayeuna monyetna beda cenah soalnya aya bercak warna bodas di punggung si monyet. Nah, jadi si tukang bajigur nyarita jeung si Yuda, Galih oge katanya. Terus tukang bajigur nyarita tentang Pak Hardono. Nah, jadi Pak Hardono ieu juga orang tokoh masyarakat. Nah, Pak Hardono ieu juga orang pinter. Disebut oge cenah lain dukun tapi paranormal. Nah, jadi eta Pak Hardono teh pinter jeung pokok namanya eta lah tokoh masyarakat pedah. Emang geus nyelesaikeun juga kasus-kasus anu mistis juga kitu lah. Nah, jadi Yuda sareng Galih berencana untuk ka Pak Hardono jeung tatanya lah soal aya naon di lembur si Atim teh. Nah, di dinya oge kondisina sareng si Atim oge. Nah, eta duaan si Galih sareng Yuda nginep di imahna si Atim. Nah, saanggeus ti dinya tatanya lah ka Pak Hardono tentang masalahnya nu monyet eta sareng lain-lain. Henteu dijelaskeun spesifik soalna lanjut ka bagian kedua. Nah, di bagian kedua ieu nu inti nama nyaritakeun kuana si Yuda. Nah, kuana si Yuda nyaeta baheulana nyaeta orang majalah. Jadi gawena di majalah ngan dikaluarkeun. Bagian 3 sareng 4. Bagian katilu sareng kaopat.
Di awal cerita ieu, Yuda jeung mangkana keur ngobrol tentang kaset wayang. Yuda nyaritakeun tentang cerita lalakon Dwarwati dilelet ombak nu Yuda nyetat tina buku Mahabharata karangan Vyasa. Tapi mangkana hayangna kaset lain buku. Sanggeus eta, Yuda teh ngarasa hariwang ka Uwana sabab paripolah jeung omonganana teu nyambung. Asalna Uwana cicingeun, jol jadi loba ngomongna. Uwana loba ngarama kajadian-kajadian nu bener kajadian di masa depan. Contohna Pak Harto turun ti jabatanna, Megawati jadi presiden, jeung Caah Badag di Aceh. Uwa teh wartawan, liputanana oge lain wungkul nasional, tapi deui oge internasional. Yuda apal perjuangan Uwana ti awal mimitina tina miluan kursus nepi ka akhirna boga kesempatan magang. Ti dinya Uwa ditawaran kontrak. Uwa teh daek ngan giliran rek diangkat Uwa eleh ku wartawan anyar awewe nu saalma mater jeung wakil pimpinan redaksi di eta koran. Uwa mah jelemana jujur, tara daek dibere duit ku sumber berita. Tapi ceuk beja sejen, Uwa kungsi narima panyogok waktu ribut soal jalan layang. Cenah geus jadi rusia umum. Kana beja kitu Yuda teu wanieun nanyakeun langsung ka Uwana. Uwa mah jalma nu rasional. Satos eta Yuda teh penasaran kana cerita anu sabenerna. Ketika Uwa indit ka luar kota, si Yuda teh nyobaan mencari berkas-berkas tentang cerita sabenerna di imah Uwa teh baheulana imah boga palurah teh meninggal, terus diambil imahna ku Uwa. Jadi Uwa sorangan tinggal di imah eta. Uwa tinggal sorangan sabab istrina ninggalkeun Uwa. Basa Uwa keur turun sabab Uwa diturunkeun oleh kantorna. Jadi Uwa tidak lagi menjadi wartawan. Pokoknya di cerita ieu teh Uwa teh sangat misterius. Yuda teh mencari cerita anu sebenarnya tentang Uwa, tapi Yuda teh bisa nemuan nanaon. Yuda teh ngan bisa pasrah. Yuda teh ngan bisa mengarang-arang, memprediksi cerita yang sebenarnya. Di bagian kelima, Yuda jeung Galih teh balik ti lembur mangkana. Teu heula di warung da capek. Jol Yuda teh ngajak ulin ka lembur Mang Ahya. Maksud Galih mah ngajak ulin ka Mang Ahya teh yang nyeun skripsi yang kuliahna. Mun Yuda mah ka lembur Mang Ahya teh ulin. Galih kungsi ngadangukeun cerita teh Mang Ahya. Ngan tamat carita teh keburu tunduh si Mang Ahyana. Mang Ahya teh nyaritakeun wayang. Wana resepkeun pisan kanu wayang. Nepikeun loba rekaman-rekamana, buku-bukuna jeung kasetna oge. Unggal esuk-esuk Mang Ahya osok ngadangukeun wayang dina radio. Dina sababaraha kali ngabendungan wayang dina radio, cerita eta keneh ceritana teh. Hiji waktu Yuda ngahaja neangan kaset cerita wayang nu disiarkeun dina radio. Nu dina kaset mah nayangan ge komplit.
mun di radio mah si caritana diputer deui eta kene pas isuk-isuk saenggeus kacarai Galih jeung Yuda ka warung milu ngadon sarapan di warung di Une di warung Galih jeung Yuda ngahulang nepungan wana Yuda ngahulang mikiran kecapan wana kawas jahon nu bakal kajadian. Yuda penasaran ka radio wana ceuk pikirna nu kudu ditepungan pangpangna bulurah heula. Ngobrol we Yuda jeung bulurah. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul Yuda kakaran neangan jalan hayang menang dongeng ngeunaan radio. Ceuk pikir Yuda, radio teh lain radio samanea buktina teh unggal isuk-isuk buktina loba keanehan seperti siaran dina watang dina eta radio disiarkeun malam Salasa jeung Sabtu tengah peuting. Setelah dina radio batur mah tara katangkep ari disebutkeun eta radio leuwih hade batan nu sejen asa pamolahan. Radio eta teh radio ka-2 bogana Palurah nu mimiti mah radio rada gede di pamere ti bulurahna ngan aya nu maok lurah teu bisa waka meuli deui radio da keur ukuran harita mah kaasup mahal. Nah, terus teh hayang radio teh kudu ngajual biasa sakintal lurah. Basa kukukur rek meuli radio teu laksana lain eueuh duit. Tapi harita teh aya rombongan wartawan di Bandung rek ka Pamengpeuk Kang Uding reporter nyimpang heula ka Palurah. Maksudna teh rek minjem duit lantaran dompetna tinggalin buhan bauh pisan Palurah mere minjem duitna ka Mang Udin. Kuring sage apaleun persis asal-usul radio teh. Nu tetela kira-kira haneut ngoyan aya nu datang nanyakeun bumi Palurah. Bagian kagenep Bu Nisa anu nyarios ketitipan radio tapi duka ti saha ya upami nyarioskeun mah alamatna teh di Lembur caket Pasir Caringin. Nah jadinya lah Yudi sareng galih penasaran milarian terang di mana eta bumina alamatna saur nama bumina teh aya di pertengahan tangkal kalapa. Bumina teh 2 tangkal kalapa dan di tengah-tengah bumina teh. Nah seperti eta galih sareng Yudi galih sareng Yuda milarian bumina di mana milarian di dunia. Nah pas di jalan aya 2 cagak anu pas kiri mah aya saur galih teh asa terang aya ka kanan teh terang. Nah kaparangan bumina teh panan di Lembur aya upami di kota mah benten kan sareng di Lembur upami di Lembur mah saling sapa saling terang kitu ka dieu. Naroskeun lah di mana bumina caket ti paledinya ditanjakan ogin teh. Nah tos aya di bumina naroskeun anu ngasian radio teh Mang Juhdi. Naroskeun asal usulna ti mana eta radio. Mang Juhdi carita jadi eta radio teh awal nama. Jadi eta radio carita awalna teh Mang Juhdi teh nuju di sawah. Adali ka sisieun tangkal aya 3 embe di dinya teh. Anu hiji indungna nu 2 anakna. Nah, disampeurkeun lah di dinya teh ditanya ieu embe kagungan sabeurna teh. Saur Mang Juhdi muhun cenah di dinya teh. Tos telami masihkeun
radio eta dititipkeun kangge ka palura. Tidinya Mang Judi teh tiasa nyarios nanaon. Didinya teh posisina Mang Judi teh di tanjakan ogi. Nah, sabab tidinya seueur nu cilaka. Ayeuna makana seueur warga nu alhamdulillah nu salamet tidinya kitu caritana. Bagian ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Mas Abdi Harikan Muharam di kelas 11 kuliner 2. Di dieu abdi bade nyaritakeun novel Sunda nu temana ngawahyang teu direbaban. Bagian ke-7 jadi si Yuda jeung si Galih teh keur neangan informasi nu ngeunaan kajadian kecelakaan dalam Adang Sutarya nu kaalami ku salakina Ceruk Mi. Samemeh ngantunkeun salakina Ceruk Mi teh sok rubah paripolahna, katingalna sok hulang-huleng jentul jeung sok hilapan kana sagalana. Hadena salakina Ceruk Mi teh sasauran gaduh hutang ka palurah, tapi da teu kantos kabayar, da kabujeur ngantunkeun. Atuh Ceruk Mi teh kudu naon hutang ka palurah, tapi teu ditampi ku palurah teh, malah dipasihan artos ku bulurah. Waktu cilaka salakina Ceruk Mi teh sareng rombonganna megah truk di jalan. Waktu harita salakina Ceruk Mi teu ngabantos dompet, tapi malah nyandak radio sareng tipna dina rangsalna. Waktu ka Jepang salakina Ceruk Mi bawa oleh-oleh tah radio 2 sarupi, sok dipake Pak Kakas didamel. Nu hiji deui mah dibikeun ka Mang Udin, da lantaran Mang Udin teh reporter nu sok ngadengekeun RRI pang-pangna dina warta berita. Saenggeus ngobrol jeung Ceruk Mi, Yuda beuki penasaran tentang kejadian dalang Adang Sutarya. Yuda rek panggihan pihak-pihak nu sakirana apaleun tentang kejadian dalang Adang Sutarya. Yuda sareng Galih tos 2 minggu teu tepang deui lantaran masing-masing ngalaksanakeun pancena. Yuda mah neangan tulisan keur kolana, ari Galih mah keur rariweuh dina skripsina. Yuda ngalamun tah di kamar keur nginget-inget carita ti Mang Judi sareng dongeng Ceruk Mi. Yuda ngira bahwa radio teh ti Mang Udin, gretes hatena. Yuda harita nge-SMS si Galih ditah ka imahna harita, tapi si Galih teu bisana teh asar. Galih datang tepat waktu, tapi henteu langsung ngobrolkeun tentang radio. Yudana nuju ngetik dina laptop. Bada ti tajuk Yuda mukaan catatan ngeunaan radio. Inti carita teh dicatet dina mangsi beureum. Cek Yuda radio UA teh ti Mang Udin. Galih teu percaya, apan loba radio kawas kitu mah, saur Galih teh. Yuda ngajentrekeun ka Galih,
pamanggih radio teh ti palurah. Palurah narima ti Mang Juhdi. Mang Juhdi narima ti jalma nu ngakukeun ogin. Yuda terus hayang nyaho nu karandapan ku uwana baheula. Mah uwa teh teu kitu, najan dikorek ge teu betus. Keur leutik pas SMA Yuda reueus pisan ku uwana. Uwa teh masagi lian ti kitu jujur deui. Yuda oge masih reueus ka uwana najan tos sepuh. Uwana teh getol maca buku sareng koran. Pangpangna dina poe Sabtu sareng Minggu. Uwa oge remen nyarita dongeng baheula. Tapi kunaon uwana jadi beda paripolahna. Yuda apal keneh uwana keur ngoraresep pisan kana filsafat teu barat. Uwa nambahan deui upama keur jadi wartawan keneh sok macaan teh buku-buku non-fiksi. Ayeuna mah lolobana teh carita rekaan, carita wayang seperti Mahabharata, Ramayana, mitologi Yunani. Saur Pak Karim mah uwana Yuda teh loba paripolah anu alus, batan nu gorengna mah. Pangpangna mah nu tumali jeung pagaweanna. Yuda keukeuh hayang panasaran kana sebab musabab uwana dikaluarkeun ti pagaweanana. Yuda hayang nyaho kajadian nu sabenerna. Pak Karim ge teu apaleun uwana Yuda teh dikaluarkeun ti pagaweanana. Saenggeus dikaluarkeun Pak Karim teh nyaho si uwana Yuda teh ngomong tos bosen saurna. Jawaban pondok teu matak sugema keur Yuda mah malah sok jadi nuntun ka panasaran. Uwa teh pangais bungsu putra aki 5an. Nu cikal mah Waharis. Yen Waharis teh teu damang tos 5 poe di rumah sakit na teh. Uwa tos nyorangan putra-putrana jararauh. Uwa teu acan dilongok ku putrana. Wasukma sok ngajentrekeun kasakitna Waharis. Memang teu matak kahariwang ningali sareatna mah, saur Wasukma. Pada Isa Yuda sareng Wasukma ka Mang Uhe bujang Waharis. Sina balik istirahat heula. Waharis tos di nepatan kamar PIP. Yuda nungguan Waharis nu keur di rumah sakit bari nonton TV. Waharis mah sok nonton TV tara di pareuman. Ukur dileutikan we nu disetel teh TVRI we da ngarah teu aya iklanna cenah. Kabiasaan Waharis mah emang kitu, saur Yuda. Bagian ke-8. Abi teh bade nuluykeun caritana nu bagian ke-8. Nah, jadi si Yuda sareng uwana teh nuju di rumah sakit. Tah, ngobrol teh nepikeun ka tabu 3. Tah, di obrolan eta teh si Yuda teh ngakokoreh ingetana si Uwa, tapi teu loba soalna si Uwana teh tos kaluar ti pagaweanna. Nah, najan si Yuda teh nya kitu nyoba malikeun ingetana si Uwana ka tukang. Nah, ceuk si Uwana teh barita ayeuna teh can tentu isukna bakal aya baritana. Nah, sebab komunikasi baheula jeung ayeuna teh beda pisan. Nah, si Uwa teh pernah ngalaman gitu susana neangan barita baheula. Nah, baheula cek si Uwa teh bahwa si Uwa teh pernah neangan gitu narasumber ka Sukabumi. Tapi pas disamperkeun teh tos pindah deui ka Cirebon cenah. Pas disusul deui ka Cirebon teh
Terus pindah deui ka Garut kan jadi teh lieureun gitu siwana teh. Nah eta teh bawa contoh ese komunikasi zaman bala sareng zaman ayeuna teh. Nah terus si Uwa jeung si Yuda teh terus gitu ngobrol nepikeun teu karasa jauh tabuh 3 deui. Si Yuda jeung si Uwa teh jauh sare we. Nah pas isuk-isuk tabuh 7 gitu tah nya pas isuk-isuk tabuh 7 si Yuda teh nyamperkeun si Payana bade nanyakeun jeung nembongkeun barita ngenaan rombongan dalang Adang Sutraja nu kacilakaan. Nah loba nu diobrolkeun ku si Payuda teh sareng si Payana teh. Tah tapi si Yuda beuki penasaran gitu. Nah si Yuda teh ngebelenyang we nyamperkeun si Galih. Tidinya teh langsung ka lemburna si Mang Juhdi. Nah pas tos tepi teh keur ngobrolkeun soal wayang mah teu hese sangkan teu neurak. Nah mimitina nyaritakeun soal wawacan geus nyaritakeun wawacan teh geus kitu mah obrolan teh naratai kanu kabiasaan tatanggapan nu di lembur. Nah dupi nu sohor terus si Yuda teh nanya nu dupi ka sohor di dieu teh di lemburna si Pa eta teh saha gitu. Nah ceuk si Pa eta teh nya si Pa teh ngan anu ayeuna terkenal teh ngan aya mangan aya nu aya mah ngan aya Awan Janika, Didi Kokasih, Asep Munandan, Dudung Sutraja. Nah cek si Mang Yudi teh tah kitu. Upami nu baheula mah si Mang Yudi teh paraho deui. Nah terus ngobrol nepi ka aya nu nyieun si Mang Yudi teh ngahulang gitu. Manehna ge kungsi ngadenge beja mang aya nu biasana nagok di pertelon sisi lembur boga dongeng aheng. Nah kungsi menang duit jadi daunan. Nah isukna Mang Aya teh indit deui ka tempat ngahaja harita mawa babaturana Kang Sabar. Urut tanggungan bajigur kaciri keneh lebah dinya mayak cangkang suukna teh si Mang Ahya teh luak lieu ka sakeuleling tempat tapi teu aya lembur ukur tangkalan bari sisina mah kebonna keneh. Ti baheula si Mang Ahya teh tos teu dagang ayeuna mah diturunkeun kabiasaanna si Mang Adang teh ka si Mang Unab. Nah tos kitu teh si Yuda teh ngingetkeun deui ka si Mang Salim tukang rebab nu kungsi di wawancara sawatra taun ka tukang pangna apal ka Mang Salim ti muridna Salim Muda waktu manggung di Pendepo Kabupaten mun teu salah. Nah sakitu we nu tiasa simkuring dugikeun bili aya kecap nu teu matak nyenangkeun mana dirinyungkeun dihampunten ka anu kasuhun mugi aya dina kasaean Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.